pisan piduiteun euy. Urang mah merek balas dendam kasih bos Areta sok ngagagal-gagalkeun wae usaha urang. Pangi di mana wae atawa eueuh di teangan ku aing ngomong kongkorongan di urang keneh. Si bos Areta ngaliwat. Pasti arek nyamper si anak muda. Ku aing dikerjain lah. Aing urang itu heula. Hah, nyamper dulu si anak muda euy. Tuh nya, pasti rek nyamper si anak muda. Moal salah. Tuh nya. Ek dikerjain motorna ku aing ek dibawa. Pok langsung ngagagalkeun usaha urang. Nah, motorna ku aing rek dibawa. Ek disumputkeun. Ini rompang ramping. Leungit. Coba si anak muda itu teh. Anjir, ya motor urang ka mana euy? Alah, aing mah euy. Coba si anak muda, cenah keur mandi di mana mandina aing nyoba motor eueuh teh. Aing ka mana ieu? Teangan lah. Wilujeng lieur bos Areta. Dikerjain, rasain loh. Tah, ayeuna ek ngerjain si anak muda, ek diteangan ku aing mah. Jigana si anak muda keur mandi, ku aing mah dibawa dikerjain. Aduh, seger euy. Geus mandi mah. Anjing. Nah, calana urang ka mana ieu? Aduh. Di kumaha urang can calana? Payung untung ku payung heula euy. Nah, ning leungit eta. Calana urang. Duh. Ya ujal mah kitu euy. Duh, aing coba jauh ka imah moal calana. Duh, era ieu aing euy. Eta nanaonan anak muda? Mun calana-calana ku payung atuh teh anak muda teu hideng pisan. Kalah panggil si bos Areta. Lain teu hideng, Bos. Urang keur mandi. Calana urang ujug-ujug leungit, Bos. Geuning kasusna sarua euy jeung urang. Yeuh, motor urang ge leungit eueuh. Pas pisan tadi nyampur maneh, pas balik deui teh eueuh si motor teh. Hah, leuheung atuh Bos, bos mah motor nu leungit yeuh, urang mah tempo. Cangcut jeung calana leungit, Bos. Kamanakeun ieu harga dimin urang. Aduh, coba ieu make payung teh nutupan si Joni, Bos. Lohong sia mah cangcut jeung calana hungku aing mah motor tah leuwih mahal. Atuh Bos. Hayu tang teangan atuh. Hayu tuh. Hayu tuh. Sok diheula atuh era. Sok ayo. Anak muda beunang calanana jeung handukna. Puas sia. Keun hayang nyaho lupang nasina enggang. Aing mah atoh. Ananya anak muda. Cih, juga nulieur kitu maneh. Kunaon sia teh panglima seserian kitu? Ya. Kan. Hah! Nanaonan tuh eta anak muda di payungan kitu. Geus disunatan apa kumaha? Tah dulu, anak muda kalah nyengsyorikeun dulu. Kunyuk sia disunatan-sunatan. Manya urang umur sakieu karek disunatan ieu. Hayang nyaho mah. Duh, calana urang leungit panglima. Yo, motor urang ge leungit sarua. Kumaneh jiga namanya. Ye. Nah, jadi nuduh ka urang, tuh motor jeung calana kok. Anjir, tuh anak muda. Motor urang anjir. Ayo. Ayo anak muda. Heula Bos era, tong nolokeun kan kali itu. Sana nolokeun. Bos tong nolokeun, Bos. Ini minum dulu. Enggak mau aya siraruan ieu ah. Oh iya. Sayang, ini siapa sih Bangkong? Ini pacar aku. Pacar kamu. Kalau aku siapa tuh? Sayang, itu siapa sih Bangkong Juma? Aku pacar kamu. Aduh, aku mah jadi bingung ini teh. Bentar dulu ya, tungguin aku di sini. Bentar. Mak, sini. Apa nih? Itu gimana? Dua-duanya ada cowok. Ya dua-dua gitu neng mah. Kos emak wae baheula atuh. Gana ayeuna mah tenang. Emak we. Iya, satu. Ojo diduitkeun. Hei Bangkong Juma, ai kamu orang mana? Hei Bangkong Begang, mana orang mana deui? Si Bangkong Juma, orang nanya menik nanya, orang mah ganteng atuh. Ganteng-ganteng. Oh, kitu nya ek bersaing jeung kuring. Sok bae, di dinya mah ganteng memang saya mah gak ganteng bukan mah, tapi saya punya berkarakter. Karakter sok Bangkong Juma, aku maju urang. Sok kayak kumaha sok. Aya naon sih? Aya naon rariweuh? Tah, mak si Bangkong Begang, milan-milan wae apel apaan kuring mah geus mere ka emak. Iraha mere? Yo, si Bangkong Begang nu mere mah yo, duitna oge handut keneh tah.
Biasa we tuh bangkong begang, ini balaga pisan ulak cangkeng. Oh, mak, kurang sabaraha si eta merena. Yo, ku aing tah, duit mah loba. Tunggu aja bangkong cuma ge, nu penting mah loba duitna. Artnya sok sing daek lah umat duit di arah. Tah gitu, tah Neng. Tah, aya nama kieu, mak. Berarti si Neng milik urang, mak. Sok Neng sing daek ka bangkong cuma ogenan. Ulah kasih bangkong begang, mau duitan saeutik duitna. Jeung we sing daek ka dinya. Cina jadi kasih bangkong cuma malah big. Lah, udah mana mah mau duitan, 100 na ieu mah. Deing. Yuk balik. Aing, apes kakak ditah balik. Deng, teuing hampurannya bangkong begang, watir nama watir, heueuh da ngan urang kana jama butuh nempo duit. Hampurannya. Nya mak tenan naon? Heueuh lain jodoh meureun jang. Aing nasib heueuh da urang mah jalma leutik. Eleh ku duit mah sarung kela logor jalma leutik. Yuk jang, sarik. Ayo, sayang. Mangga anak saya heula kalebet. Aduh. Aduh, bentar ya, aku ke toilet dulu sebentar aja. Oh iya. Ya, sebentar. Jangan lama ya. Ya. Gimana dah, aku mah gak mau sama bangkong itu mah. Mah atuh, geus we cuci aja nama lah. Yang paling lampu nanti jadi lagi balik ieu. Udah ini bagi dua. Oh, boleh. Ayo, yang paling lampu na. Cih, ieu teh kumaha ka mana nya euy? Nu nganturan cai eueuh, anu ka WC eueuh balik deui. Alah, mending dipoekan kieu euy. Ieu mah titah ini 3 nama euy. Coba teuing euy duit eueuh. Jalma teu balik deui. Aing mah titah init ieu mah apa? Nasib.